Ada sambal daok cengek na gusti di kalem gitu. Terong, putih selong, capcay, kejo. Mana kaparayun sadayana. Ada ruang bala dieu kada dieu. Nah, tuang teh semangat ke teh na teh. Ya, semangat kada dieu. Udah malasikan. Yoi. Yoi. Dia. Buka order lah ringan teh. Malah ya malah. Mangga kada dieu urang balotram ge saat-saat di lajeng. Dah. Panas aja. Primitif bener. Cair. Anu masalah segala jangking orang. Bukan muruk minum babon nih. Eta teh cai naon Ki? Cai kolomeran cai naon? Ieu teh cai keromedan lain. Cai lain. Cai naon ieu teh? Cai itu tuh waduk. Cai waduk itu Tuh, koneng gitu. Aduh, aing. Gusti nu agung. Tuh. Anjir. Najis jorok, najis. Dah. Bae da teh sorangan ieu lah sararea ieu. Atuh eta tai ngagulunturkeun teh. Tuh, lah ieu tinggal. Geuleuh ugi aing teh tai batu teh. Tuh, aduh. Geuleuh oge. Peh, aing si oge. Ih, anjing. Aduh, dulur ya. Gusti nu agung ya. Mangga pilih bade ngagunakeun jasa Kang Ogi Kang Emerson Safety Tank ya. Da anjeunna mah terus biasa gini sareng waduk teh. Dilamot. Dilamutan kamari ge diangge tamas. Kang Ogi mah. Mangga ieu. Prayoga gana jasana. Duh, buat kamurdul kieu eta waduk. Ya itu nah kotoran eta teh. Lamun cek bahasa ieu mah tai jelema, cek bahasa lemes nama. Di mana-mana. Tuh, lah ieu kakoneng ieu. Taneuh ge kuat karoba. Rogi mangga sok. Mohon dia pilih ngagunakeun bade periogikeun ngagunakeun jasa Kang Rogi tanagina ieu Kang yang bersihan Safety Tank. Mangga sumping we Cibubuhan. RW 22 Galupokan. Abah yoyo balabat. Dulu eta. Tuh. Tuh, koneng ieu. Ah. Kobok. Ngarojokan waduh. Nah, ieu teh ngarojokan waduk. Aye. Kawan tuh, stay na teh karang. Loh, atuh. Pas kemarin kuda lumping bae. Rojok nih. Anjir. Anjir. Wah, nyan jadi dokter teh cocok di sini mah ging. Jogging mah cocok dari dokter mah. Jadi pawang kuda lumping cocok. Teh daru koneng teh sangu teh. Anu giling jero beteung kita Oh, jadi we kieu nya. Jadi kayak kieu. Tapi bisa mopot kieu kunaon ya? Ada tai numpuk teh. Yuk, dia orang mulai lain gini. Rek naon hidup hidup. Naon we? Hidup. Hideung. Ah. Aduh.
Tuh, Tinggal ya tuh Gusti, Agung. Tuh. Elo suka jelema ieu. Wah, ieu mah leuwih ti dokter. Leuwih ti dokter ya mah. Dokter bedah kandungan ge eleh ku si Oging mah. Coba. Waduh, oke kuat ka diobok-obok. Tinggal, aduh Gusti. Tuh, weh, tidak mau video oke kuat tuh. Terus Oging geuleuh lah gitu-gitu. Teu kuat ini. Terus. Asup euy. Asup. Tuh, panjangan dah. Tep. Terus, lanjut terus. Kabayang dina waduk eta anu mepet. Wayahna nu mulas penting tahan heula. Nu hoyong micen waduk tahan heula nya di WC. Margi ieu nu ngobok-ngobok. Tempatna ieu Gusti. Jika nama dah karena tikungan dari dinya tas saya tik. Pasti mempatna dina tikungan. Nya. Tapi dobrak ieu mah beunang gi. Tuh mantap. Tapi can keluarnya China can merembes ka ditu. Jigana ieu geung aya nu macetnya. Dina pecengkolan ge. Sok ge. Rada beda. Terus ge terus. Mau aya nu sanggup. Kawas cek Oging mah tuh. Kieu. Pas adan magrib deui. Modokan wadah tai di. Mepet dari teri kodokan atuh da dina WC malah repet pasti warga. Kumaha ieu lur? Menya kudu kawalungan we, wayahna nu hoyong micen waduk. Caket ya kawalungan di dieu. Wayahna ieu nuju dilereskeun heula. Tuh ngayembeng keneh tidak biasa nagen saat potong kuluk ya aduh Gusti ngagung eta teh Mana semua gitu? dina tikungan ge gitu dina jembatan teh. tangguanna ti dinya jigana mopatna di dinya Jembatan teh. Kudu dibobok. Ayeuna ada ya. hujan panas banget dan sekarang Masya Allah Subhanallah terima kasih Tuhan sampai banjir ini dari atas soalnya kan ini saya berada di Kudunan posisi rumahnya